Urang salaku manusia anu dibarengan ejeun hawa nafsuna tur anu tadi diliputan ku Gustina pikeun nyimbangkeun dina perjalanan urang supaya urang bisa bijaksana antara ka diri pribadi sareng ka diri sajati. Ngarawatan diri pribadi nyatana raga salira anu salaku Allah pikeun urang tadi lumampah di alam kanyataan kandaraan anu nyata cipta karsana Gusti Nu Maha Suci nu ngajadikeun cukang lantaran indung jeung Bapa. Di mana urang teu saimbang berat kana hawa nafsu urang sorangan nganteur kana kahayangna pikiran urang sorangan sanajan urang maca istighfar tapi eta istighfar moal ngajadikeun pangaruh naon-naon. Sabab hakikatna urang istighfar adalah kasadaran anu nyata yen urang lain makhluk bumi tapi urang tadi makhluk cahaya. Tatkala urang tadi berat urang ka bumi hartina masih kene berat kana kahirupan sanajan urang tadi loba maca istighfar tapi lamun urang teu sadar pasti bakal diperbudak ku hawa nafsu alam kahirupan ieu. Tinangtu urang bakal nandangan karugian jeung penderitaan. Sampurasun.